Tanggal kejadian 4 Juni 2008. Basa harita kuring rek ngadon ka Majalaya, rek nepungan dulur anu aya di Kampung Cibatur, Desa Majalaya. Maksud kuring ke Majalaya teh ngahaja, refreshing, nyelang waktu tina kasibukan gawe sapopoe. Nya kuring digawe teh di perusahaan advertising nu digawekeun di lapangan, pikeun niiskeun hate, nenangkeun pikir. Nya kuring indit ka Majalaya. Indit ka Majalaya teh poe Sabtu, malah ngahaja. Indit ka Majalaya teh ngajak ka Bogoh sakalian supaya nyahoeun imah dulur nu aya di Majalaya. Kuring indit ka Majalaya ngabonceng ka Bogoh anu ngaranna Tika. Indit di Bandung kira-kira kena jam 7 leuwih saparapat sabada adzan Isya. Nah jadi tegarana hate ieu teh nya, kumaha mun tong tulus wae lah nya. Hah, teu cios, tong kitu Manes we mama jeung bapa tos ngijinan ka abi. Nah kumaha lamun minggon payun wae lah. Alim pokona mah kedah ayeuna titik. Samemeh indit kuring jadi mandeg mayong, sabab ngadadak betegarna hate. Nyaku sabab kabogoh kuring maksa kudu indit wae, antugna kuring oge indit pareng poe gawe keur libur. Kuring nyarek adon cicing di imah dulur aya kana 3 poean mah. Antugna kuring indit duaan kana motor ngaliwat ka jalan Buah Batu anu brasna ka Bojong Soang. Kuring ngajalankeun motor henteu ngebut, nya kuring ngahaja nyalse di jalana. Puguh we karasa endahna salila dina motor teh ngabonceng ka Bogoh bari ocon ngobrol. Kaayaan jalan ka Majalaya teh meuni karasa tiis jempling. Sigana wae mun sorangan mah geus pasti moal diteruskeun. Ti Ciparai kuring ngahaja jalan ka Pacet, maksudna supaya leuwih deukeut. Sok sanajan jalan ka Pacet mah sepi jeung jalanna rada kurang alus. Dalamun kudu jalan ka Ciwalengke mah jalanna leuwih jauh. Kaayaan jalan bener-bener sepi. Salianti sepi teh jeung paroek deui. Di sisi jalan lembur jeung pasawahan anu mapaes jalan, kadenge sora bangkong jeung sora jangkrik mapaesan perjalanan kuring muru ka Kampung Cibatur. Teu kene ieu teh. Lumayan, moal kungsi 5 tahun oge dugi. Hehehe. Ih, mah kalakang ngaheureyan. Basa kuring nepi ke tempat anu anggang ti lembur nu aya pasawahan jeung balong panguseupan. Teu puguh ujug aya angin aneh ngagelebug nebak kuring duaan nu keur dina motor. Aya angin nu ngagelebug teh ngadak-ngadak, kuring jadi ngarasa keung. Kabogoh kuring si Tika nyarita yen manehna ngambe aya anu bau. Daweleh kuring mah teu ngambe bau nanaon, nu aya mah tiris nyelecep we kana awak. Ngan ngarasa aneh sabab motor anu keur ditumpakan asa jadi berat
Padahal jalan anu keur disorang teh datar, henteu keur nanjak. Antupna motor kuring teu bisa maju. Sok sanajan geus make gigi hiji oge, kalah ka ngagerung we teu daekeun maju. Keur kaayaan kitu teh, si Tika ujug-ujug utah kana tonggong kuring. Tayona wae teu kuat nahan anu kaambung bau ku manehna. Kuring ngareret ka tukang maksudna mah rek ningali si Tika. Barang ret kuring ka tukang, kuring kacidaruasna sabab satukangkeun motor kuring aya anu ngabeleg-beg bodas. Beuki jelas katingali ku kuring eta anu ngabeleg-beg bodas teh siga awewe panona bodas, buukna ngarumbay panjang tepikeun kana jalan aspal. Manehna make baju bodas anu geus belel. Manehna aneprok dina aspal bari leungeunna nyekel kana behel motor. Eta awewe teh panona melong ka kuring bari jeung bahamna calangap sarta ngaluarkeun getih. Ningali kitu teh kuring jadi kabur pangacian, tepikeun ka motor kuring jadi tiguling. Selang sababaraha menit eta awewe teh ujug-ujug ngiles. Keur kitu kuring katingali siga aya nu ngablesat ka palebah balong panguseupan. Katingalina ku kuring eta nu ngablesat teh asup ka balong sarta geus aya dina balong betrobah jadi entong anu keur keceprekan dina cai balong. Sabisa-bisa kuring maca ayat-ayat suci pikeun nyinglarkeun jurig anu ngadon ngaganggu perjalanan kuring. Sanggeus kuring babacaan, kaayaan jadi pulih deui. Seperti biasa, kuring langsung muru ka Tika anu keur ngagoler bari teu sadar. Tayohna wae basa motor tiguling, si Tika mah rada kapeclengkeun. Sanggeus disampirkeun ku kuring, akhirna si Tika sadar deui oge. Kak, teu kunaon? Ieu rada lieur. Kunaon atunya motor teh ujug-ujug langsung tiguling. Nya, gua oge jadi heran akang ge. Kuring teu loba carita ka si Tika, da manehna mah teu ninggalieun aya makhluk anu ngeureunkeun perjalanan. Lamun diceritakeun, manehna bisi sieuneun sarta antugna jadi matak gempeur. Sanggeus taya deui nanaon mah, akhirna kuring nuluykeun perjalanan. Teu burung we, akhirna mah kuring jeung si Tika tepi ka imah dulur nu aya di Cibatur. Kacida atuheun pisan nu jadi dulur ku kadatangan kuring jeung kabogoh kuring anu ngaranna Tika. Kuring teu cacarita ngeunaan kajadian di perjalanan, yen kuring manggihan anu aneh. Sanggeus aya di imah dulur, si Tika gura-giru muru ka cai. Nya satu tasna ti cai, si Tika nyarita ka kuring yen poe eta teh manehna keur datang bulan. Ngadenge caritaan si Tika kitu teh, jorojoy kuring jadi inget kana kejadian basa tadi di perjalanan. Boa-boa kuring jeung si Tika dipegat jurig teh alatan manehna keur datang bulan. Da eta cenah cek kolot mah jurig teh sok ngadon ngadeuketan awewe anu keur datang bulan. Palang siang kejadian tadi oge aya hubunganana jeung si Tika. Waktu beuki nyedek ka peuting, kuring muru ka kamar nu geus dipernahkeun ku nu jadi dulur.
Kuring langsung sare tibra. Tapi sajeroning kuring sare, kuring ngimpi aya awewe anu tadi di jalan anu ngeureunkeun motor teh. Eta awewe teh datang bari ceurik minta tulung ka kuring. Isukna sanggeus kuring ngimpi kitu teh, kuring teu wakaca carita ka sasaha. Ngan nah atuh eta impian teh beut kabayang-bayang wae. Pang-pangna amanat salah seorang awewe anu ngaku ngaranna Intan. Kuring jadi loba hulang-hulang siga anu linglung. Ningali kitu dulur kuring oge ngarasa heran. Nah cenah kuring teh tara saperti biasana. Kuring diajak kudu jadi dulur nu katelah Mang Jojo ka balong rek ngadon nguseup. Pajar cenah keur ngabrang-brangkeun hate. Nah, eta cai kopi teh diantep wae. Jeung siga nu dihulengan geura inum untuk kadinya. Nyanya heug ieu mah kopina oge kopi kapal api spesial miknya Mang. Jang, urang ka balong we geura. Urang adon nguseup, pasti resep tuh. Kuring jeung Mang Jojo arindit ka balong rek ngadon nguseup. Satepina di balong, kuring diuk digigireun Mang Jojo. Kuring mah teu milu nyekelan jejer da teu bisa. Tapi lila-lila Mang Jojo beakeun eupan. Mang Jojo nitah ka kuring neangan cacing disabudeureun eta balong. Kuring lempang muru ka sakiduleun balong. Barang tepi ka salah sahiji tempat anu teu jauh ti eta balong. Kuring ngarasa heran. Nah geuning eta tempat teh persis basa kuring tadi peuting ti guling dina motor. Ningali kaayaan eta tempat tepati di pikiran teuing ku kuring. Kuring langsung ngorehan taneuh maksud rek ngalah cacing keur eupan. Bisa keur anteng ngorehan cacing dina taneuh. Barang dikorehkeun, nah bet aya siga kain baju. Kuring jadi penasaran. Tuluy ku kuring eta kain dibedol. Barang kuring geus ngabedol satarikna, kuring ngarenjag sabab basa dibedol eta kain teh bet aya leungeun jelemaan. Kuring langsung gogorowokan ngabejakeun yen kuring manggihan anu siga mayit jelema. Kontaan jalma-jalma anu keur ngaruseup lalumpatan nyampeurkeun ka kuring. Tulung! 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 Tulung aya nu ngaruang mayit di dieu. Tulung aya nu ngaruang mayit di dieu. Tulung aya nu ngaruang mayit di dieu. Aya naon, Jang? Aya naon, Jang? Mang. Tuh, tingali aya nu ngaruang mayit di dieu. Tetela geuning di palebah dinya teh aya layon saurang awewe. Warga eta tempat langsung ngalaporkeun kejadian eta ke kepolisian. Anu akhirna mah eta layon teh kapaluruh saha-sahana. Eta layon saurang awewe anu ngaranna Intan. Nepi ka kejadian sarupa kitu teh Intan aya anu merkosa ku genep urang pamuda. Nya akhirna mah anu merkosa Intan oge beunang katewak sarta layon Intan dikuburkeun ku kulawargana sakumaha mistina. Sanggeus kuring ngalaman kejadian kitu, sosok Intan sok mindeng kaimpikeun ku kuring. Dina impian manehna nganuhunkeun kana jasana kuring. Kadang-kadang dina wanci sareupna sosok Intan sok kawenehan nembongan kuring. Dina nembongan teh paromana marah mah siga anu atoh beda jeung basa kuring mimiti manggihan manehna.
Intan nembongan bari imut ngagelenyu. Sosok Intan aya wae dina bayangan kuring. Nya akhirna mah kuring muka usaha kalayan dibere ngaran CV Intan.